Sugri para wargi kiwari mangde di baris maju bagian anu ke-43 dina lajenganna carita nu poe kamari katunda dina judul Hayang Beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha nu kantos di Bandungan di dahancan katunda bagian anu ke-42 pedaran mangde di kebegatuan ci dina mangsa medarkin keayaan alam ti peuting di lembur Galumpit khususna di bumina Jangsaria nu harita kedatangan kedua tangtungan jalma horeng simana horeng lain jelema biasa tapi utusan ti nagara siluman Gunung Karuhun teh alunya. Kumaha atuh para pemirsa lajengganana ieu carita nya langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting dina unggah ning ieu carita di lembur Galumpit. Lembur Galumpit dina mangsa alam peuting es nu nimpi kakeungeun sabab kehadiran kedua tangtungan siluman ti nagara Gunung Karuhun anu harita ngadeuketan imah Jangsaria. Untung Jangsaria teh harita mah geus nyaho geuning semah teh lain jelema biasa tapi siluman utusan di Gunung Karuhun. Sedengkeun kaayaan alam di luar harita teh kacida geueumanana perbawa dua siluman anu aya di dinya malah tibelah tonggoh kadenge anjing anu ngagogo jika nama nyahuun yen aya siluman belah kidu kadenge sorak muning di sarada atuh puguh we mata keung sarta matak mauring ka kulu pundu dua ponggawa anu diutus ku raja anak di Gunung Karuhun harita seleheret bangun bingung sabab tugasna berat teu bisa menangkeun jalma anu ngaran Saria. Pok anu jangkung badag memitian ngomong sorana handaruan ngan kadenge ku baturna wungkul sabab bisi ngaganggu cenah ka warga manusia. Aji kumaha mun kieu ieu pagawean urang bakal gagal deui bae. Si Saria teh teu kabangih Aji. Jeung teu daek nembalan ta sieu weulak. Malah urang sorangan nu kakeunaan ku balai. Awak terila dina wujud manusia. Ieu teh hiji tanda yen di dieu aya pageran nu matak ngabahayakeun ka urang Aji. Nya bener pisan Aka. Kuring oge bingung ai kieu mah sabab si Salaya teh teu aya bijin. Jeung teu daek nemalan acan. Kudu kumaha da mun geus kieu Aka balik wae atawa kumaha ieu teh Aka? Da meureun Kanjeng Raja teh amak ai teh hasil mah. Ceuk siluman adina ngomong kitu ka lanceukna. Wah, kumaha tu Aji da hesena ge kabina-bina nyokong si Sadia mah. Digana dihalangan keneh ku siluman menyot meureun ta si weweulak. Da si Saria teh muhit kaditu ongkoh cenah. Bisa jadi namun kitu mah Aka tangtu raja teh gelutna eleh ku menyot meureun nya. Urang balik we tu Aka ngarah tere puguh nya kumaha hasilna. Ya ieu atuh Aji ah. Ya memang kitu kuduna urang ningalkeun ieu tempat tuh. Nya sanggeus kitu mah bral eta siluman adi lanceuk miang ninggalkeun imahna Saria. Duanana deuk ngajugjug ka nagarana alias balik deuk langsung lapor ka Kanjeng Raja yen tugasna teu mawa hasil. Atuh sajabati kitu hayang geura nyaho kana hasil perang tanding antara raja jeung Kimandaho. Dua ponggawa utusan ti Gunung Karuhun harita lumampah make jalan Jomantara. Gerung angin ngahiuk kadenge tarik ka alam manusia. Atungan sakedeung di jalan teh geus tepi deui ka karaton. Angin ngaguru hawar-hawar
Sub dua nana harta asup ka jero karaton. Kasampak deh karaton tersuwung jika nabai Kanjeng Raja can datang. Sabab masih keneh gelut di negara siluman monyet. Kapaksa atuh ponggawa adi lanceuk ieu teh nungguan heula di dinya. Kira-kira wanci janari, guruja gerajana datang. Baranggok langsung tepung jeung ponggawa. Mori pria buncelik beungeut teh panona nya kitu keneh bakat ku ambek meureun. Sabab utusanna geus nyampak di karaton. Bari jeung teu mawa si Saria. Pok nanya bari jeung molotot ka ponggawa. Wait! Ponggawa balagung. Ponggawa berat. Mana manusia teh ho? Benang atau henteu? Jawab. Awon kapitunjuk Gusti. Perkawis si Saria teh teu kenging. Sabab. Maski di imahna aya keneh pagar panas Gusti. Anu ngahalangan ka Jesim abdi duaan dah kitu kaula nun anu saresna mah. Mugi ulah janten bendu Gusti. Wait! Rek teu ambak kumaha sia goblok. Nyaha sia teh cereh-cereh teuing sia mantok ka nagara teh beut miheuraan aing. Ah sia, jigana sia teu injit, buktina sia lah geus aya di dieu. Hayo, injit deui sia, wadak. Sing benang ayeuna mah. Sabab moal aya nu bisa ngahalangan ka si Saria. Si Mandahong Raja Kunyuk geus modar ka beuleum jeung nagara ku aing. Diamuk ku kaula, hayo. Init! Raja siluman ngamok gejrig. Munikeun kang ngarenghap dua siluman utusanana. Nitah indit deui ka ponggawa nu dua. Puguh nu duaan teh jadi bingung. Lantaran geus taak nyokot Saria teh geus 2 kali teu hasil. Teu hasil jeung teu hasil bae. Arek baha ka raja da teu wani. Nyatang tu bakal dicarekan leuwih banget. Aduh, untuk sumangga Gusti. Onyong sumangga Gusti. Ayeuna pisan sajamios. Init! Akhirna si dua ponggawa adi lanceuk ngagugu. Manehna terus indit ninggalkeun rajana dituturkeun ku adina. Terus ting belesat deui ka Jomantara ngapungawa-ngawa ngajugjug deui ka lembur galumpit. Cenah deuk nyokot Saria teh. Ari Kanjeng Raja harita teh diuk dina kursi kerajaan. Beungeutna geuneuh keneh bakat ku ambek. Lantaran ponggawa nu dua teu beunang diandalkeun. Cadengkeun manehna geus perang yuda bebeakan ngarehkeun Raja Monyet Ki Mandahong. Kurang ajar teh si ponggawa. Nungtut gaji ka aing ai pagawean goreng patut teh si walak. Nya teu betus-betus kitu itu aja, ha? Perilaku ari kudu ku aing onyaman dicongkotnya. Nyaon gawe nya ai ponggawakeun sia. Dibere kasempatan ku aing sakali deui. Nyaha hasil aja moal. Lamun teu hasil deui dipecat ku aing. Kitu ceuk Raja Siluman. Ku klutus bari jeung terus ngadayagdag dina kursi. Bari jeung ngadaguan anu keur nyokot manusa ka lembur galumpit nyatana Saria teh. Tunda kayaan kerajaan siluman khususna Kanjeng Raja Siluman Jangkung. Ayeuna urang balikan deui. Urang kocapkeun kaayaan 2 utusan siluman adi lanceuk anu keur dagoan ku kerajaan atawa ku rajana.
nepi deui ka lemur galumpit. Langsung muru ka imah Salia. Sedengkeun kaayaan alam geus ngagayuh ka mangsa subuh. Hayam jago di alam manusia geus reang kongkorongok mapagsang pajar belah teh wetan. Ayo cilaka Aka. Tidak kenaon Aji. Tereh bedang. Ulah serembang euy. Aya kene waktu nepi ka hubusok. Kecerok ka pantona euy. Ari Aka jeung nyalukan si Salia gejul teh ngahesekeun ka mangkelok. Ayo atuh ngada tereh hasil. Yuk. Harta kene si ponggawa siluman teh nyalukan Salia. Ari adina kakatro kana panto. Tapi Salia keur meujeuhna tibra sare. Da tadi tas nyaring lila. Puguh we ponggawa siluman nu dua teh jengkeleun hatena. Sabab teu aya nu nembalan bae. Lila kulila duanana jengkel kana hate terus ngegedor tarik pisan. Tapi tetap eueuh anu nembalan. Nya tungtungna dua siluman nekat. Dua negeblus we asup ka jero imah kalawan paksa. Bubuhan siluman atuh kana liang kunci ge bisa asup. Atuh sakilat geus aya di tengah imah Salia. Cakakak cik-cik saurang seri sorana ngirung mata kukulayeun. Sedengkeun anu saurang deui gegerem handaruan sorak lanceukna. Ceuk Ketembalan ku siluman lancik. Eta sora patembalan estuning mata keung kadengena. Ngahudangkeun anu keur sare. Korejat Salia hudang. Jajantung ratu hate ting sarebak. Merasa reuas ngadenge anu ciciri hilang di tengah imah teh. Malah nyemarti oge ngorejat hudang. Beungeut bias bakat kureuwas lantaran hudang sare disampahkeun anu cecengiran sisirian. Kang Salia, nah ya naon deui teh? Teuing atuh akang oge heran jadi loba siluman ieu teh. Tapi keun urang tempoh heula Kang Tong. Nah ya naon cenah? Salia penasaran terus keluar ti kamar bari jeung telat babacaan. Sabab inget kana kejadian tadi waktu aya siluman di luar. Barang geus aya di tengah imah Salia ngajenghok sabab geus nyampak dua makhluk gede jeung luhur. Huluna ge jujul kana langit imah. Matana marolotot ka Salia anu kakara bijil di kamar. Wah, bagia Salia. Ieu kaulang aja datang ka jejeg mapageun anjeun. Nyaha sia digerowan ku aing sababaraha kali teu ngajawab. Pire aja kumaha sia hayu urang ka nagara aing. Ceuk siluman lancikna bari jeung mureleng ka Salia nu colohok bengong bakat ku kaget. Tapi teu katutuluyan kituna teh. Da geus nyahok ti samamehna. Yen ka imahna aya siluman. Gancang Salia ngusap beungeut bari istighfar lobana 3 kali. Tumrapna kadua siluman mata kreuwas. Wala Gebut-gebut dua siluman ngajengkang ka tukang. Jiga aya anu nyuntrungkeun korejat harudang deui. Sakujur awak ngagibrig jiga nu kaburusan. Sama aneh. Saha anjeun teh aya naon ka imah kula? Ceuk Salia sabada maca bismillah. Atuh omonganna teh kadengena ku dua siluman mah mata katorekan. Lir anu dibentar gelap. Tapi teu burung ari ngajawab mah. Kaulah siluman gunung kaluhur. Diutus ku Kanjeng Raja pikeun mapakeun anjeun. Sabab andika geus disebabkeun ku hiji jalma urang Cikarang. Sarta geus dipasrahkeun ku Raja Siluman Menyot anu ku anjeun dipuja-puja. Yah, kulantaran kitu he manusia. Anjeun teu kudu satya jeung satuhu ka Raja Siluman Menyot kunyuk. Sabab geus dipasrahkeun ka Raja Kaula. Nagara Siluman Kunyuk geus hancur dibudak-balik ku Raja Kaula. Tah, ayeuna. Aduh panas. Andika kudu minum ka kaula ayeuna. Urang ini ka nagara nu aya di Gunung Kaluhur. Dah gitu hayu. Urang ayeuna miang teu meunang baha. Burukeun Salia. Eta katerangan teh sakilat ge ka harti ku Salia. Sabab eta siluman teh ngomongna bangun ripuh atuh puguh we mata kaget deui. Sabab kakara harita ngadeng ngalakon kitu. Beder aya siluman anu parabut manusia. Salia loba tatanya deui da geus ngarti kana maksud jeung tujuan eta siluman. Gancang Salia Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Salia istighfar sababaraha balikan terus kawajang ayat suci Al-Quran. Pikeun nyinglar setan siluman selemin barang cacap ngawajang eta. Wala
gebut eta dua siluman teh labuh deui uluna ngageletuk atuh kana tihang kuak dua rating jarari teu kuat ngadah pangawasa salia Coba ampun coba. dua anak nungkupan beungeut sabab karasa panas ting hareap jeung karasa sing jeletot kana matana barandene kitu salia mah teu mere ampun terus babacaan deui leuwih husuk akhirna les dua siluman ngalengit gebrug kadenge aya lumpat di tepas saterusna jempling dewe eueuh sorakna naon. Arijang salia hari tengah jajanteng deket lawang kamar. Hate nama toleh deg-degan jajantung ratu dilalui lapok harita salia. Tetela siluman ti Gunung Karuhun yakin pamujaan si Kamin. Anu kungsi didongengkeun ka aing. Nah saha nu jebakeun aing kadinya? Mang Kamin atawa saha? Piraku Mang Kamin rek tega ka diri aing. Naon dosa jeung kasalahan aing nah hasieun kabongkar kitu rusiana atawa kumaha? Da aing mah moal ngomong kagorengan batur mangsa bodoh teuing arek kitu arek ieu tapi kumaha lamun geus kieu aing ieu? Da geuningan eta siluman jeung siluman jadi perang gara-gara marebutkeun awaking. Untung aing teh geus ditungtun ku Jang Ali Rohman anu akhirna nyaho kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna. Alhamdulillah nuhun Gusti, alhamdulillah rabbil alamin. Salia ngusap beungit sup deui ka kamar nepungan bojona anu gawe ngahulang bakat ku bingung dibarengan ku bulu punduk mat penuh toleh ting puriding-puringkat barang jos lakina datang pok hatta menang panahnya dinu jadi bojo. Aya naon deui Kang? Ka imah urang teh asa aneh teuing lain-lain. Ari tadi basa siluman ngomong kadenge atawa henteu kumaneh warti? Salia kalah malik nanya ka pamajikanana. Hayang yakin meureun kana pangdengena. Nah sarua atawa henteu jeung pangdenge Nyi Marti? Tapi tetela pamajikan mah gogodeg teu nyahueun. Nah aya naon tadi teh tukang? Anu kadenge kami mangan seukur sora nu seuri wungkul. Atuh saja pati kitu sora akang weh anu nanya ka siluman. Oh jadi teu ngadenge nya kana omongan siluman mah. Henteu Kang. Nah ngomong naon cenah Kang? Kumaha jawabanana bisa ditanya ku akang teh henteu? Jeung saha maranehna teh? Siluman ti Gunung Karuhun. Siluman ti Gunung Karuhun? Nya manehna tarek bapageun akang. Sabab ari sabab akang teh geus jadi milik manehna cenah. Da geus dipasrahkeun langsung ku Raja Siluman Monyet. Sedengkeun siluman monyet jeung nagarana geus hancur diburak-barik ku siluman ti Gunung Karuhun. Tah kitu Marti. Cek Salia. Manehna teh ngabejakeun yen dirina aya nu nyebakeun bisi matak jadi goreng ka hareupna. Oh kitu. Nah aneh-aneh teuing atuh Kang. Apan batur matara aya nu kitu. Tapi nah ari lakon akang bet aneh-aneh teuing asa teu kaharti ku pikir teu kaonta ku akal. Akang oge teu ngarti eta Marti. Tapi geus salah. Da urang geus salamet. Akang bisa ngusir siluman ku ilmu-ilmu nu geus kapibana ku akang. Yuk, ayeuna mah urang kacai. Urang salat subuh. Da ieu teh geus meujeun asa gedeung di oge tuninca kana mangsa salat subuh.
Mana tukang ngiringan? Yuk. Yuk. Nya harita keneh. Salia jeung pamajikanana muruk kacai. Malah anak nagen leutik keneh milu dageus nyaring. Kabeneran cai teh henteu jauh aya di bibir imah. Nu saterusna salia jeung nu jadi pamajikanana sarolat. Terus wiridan husu nakaranan mumuntang kanu maha kawasa. Ka Allah anu murbeng alam, sangkan menang panang tayungan ulah benang ku siluman. Tunda keayaan alam nyata alam manusia khususna ka kulawarga salia di lembur galumpit ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka nagara siluman atawa ka nagara Gulbulawuju khususna kadua ponggawa anu teu hasil deui mawa salia. Ngiringkeun ponggawa anu hiber di awang-awang. Harita teting belesat kajo mantara ninggalkeun imah salia ninggalkeun lembur galumpit. Sabab keukeuh teu kuat nandinganana. Ponggawa siluman anu duaan kawilang gagah teh bisa nyokot salia terus mangpret kabur balik deui ka nagarana cenah deuk lapor ka ingkang raja. Gancangna ieu carita lalampahan dua ponggawa siluman teh geus terepi weh ka nagarana. Langsung ngadeheus di karajana. Atuh puguh we raja siluman jangkung teh muni molotot matana. Lantaran nempo ponggawa geus jo deui lengoh teu barang bawa. Wait! Aduh, manieu Mas. Ponggawa. Nyaha si lengoh deui ho. Hayang disi sia-sia guaing. Pulaku sia ditidak gitu-gitu wae teu becus. Naon bae sia kabecus teh wawayak. Kantun sia gaji hayang naik. Dititah nyokot mangkruk hiji kuat teu bisa. Teu asa-asa baraba ponggawa anu dua teh ngadongengkeun pangalamanana. Lantaran ngarah kahartieun ku rajana. Sakur-sakur nu kajadian mah didongengkeun kabeh teu aya nu kaliwat. Ngadenge kitu kakara raja teh colohok ngarasa kaget. Jak itu Gusti, pengalaman abdi duaan di negara manusia. Wait. Kaula banget dengar tina haya naon eta mangkluk kuat-kuat deui ha. Lamun kitu carana mah lain dihalangan ku si Mandahong ta si Wawalak. Tapi eta mangkluk muka telasi salia teh boga ilmuna murid euy. Nyaha kumah bikeun ngaranna. Aing jadi bingung. Raja siluman kakara ngaruk. Ayeuna mah teu ngambek ka ponggawa nu dua teh sabab kaharti nu jadi halanganana. Ya daya-daya Gusti nyangakeun kana pangarsa gambaran abdi mah rumaos teu aya katiasa teu sangem nyokot mangkluk nu katela salia Gusti. Sami api oge Gusti tiasa kalintang repotna nyanak si salia di Gusti panas karaosna. Wah. Ya mungkin cuma para penggawa. Gimana? Aing sorangan kudu nyokotnya pe. Jagoan sia di negara. Aing rek indit ka imah si salia. Piraku make eleh ku mangkluk sahulu. Aing kesieun.
aing wae. Raja siluman kehulun jika nama. Harta kene junang tung berjeng singkil. Hatena panas. Lantaran can lila tas tarung jeung Kimandahong. Atu aya kakeuheul teh babari nyeuneu. Jagoan sia di duaan. Lamun init nyaho sorangan. Mangga Gusti. Mangga Gusti. Yup. Kalawan teu panjang mikir, manehna notokeun dampal suku. Blesat Raja Siluman teh ngapung ka Jumantara, deuk ngajugjug ka lembur galung pitrek nyokot salia. Ari kaayaan alam harita geus barebat, malah sora manuk saeran geus aya nu kadenge mulikeun ka balager di alam manusia. Dina mangsa salia keur salat subuh, Raja Siluman teh geus tepi ka imahna, tapi maneh teu bisa asup. Sabab imah salia memang dipager ku hawa anu panas teu bisa ditembus ku manehna. Atuh puguh we, Kanjeng Raja teh bingung. Manehna nangtung dina suhunan, matana anu semu burung teh muralem ka jero imah. Breh ku manehna katempo aya 2 jelema katilu anak keur mendeko berjing wiridan. Di gireunana aya barang anu hurung ngempur matak sera. Gugurilapan katempo ku panon siluman anu sikeut. Eta barang teh tayalian iwati ayat suci Al-Quran anu sok dibaca ku salia unggal waktu. Nampo kitu mata siluman karasa panas ting jeletot. Weh aduh. Badas kurang aja cecera cemang keduk lain lawanan aing. Kudu kumah nyokot kaya. Mangkanya geus kereh beurang. Pajar geus sibar hayam geus kongkorongan kongkorongan. Kongkorongo bu. Silakan lemut wah aing tiga damua hasil yuk. Cek Raja Siluman bari gogodeng. Terus luaklieu ka kenca jeung kakatuh. Perbawana estri mata keung jeung geuman di alam manusia mah. Lembur oge comrek asa teu aya jelemaan. Sabab Raja Siluman ngagunakeun elmuna pikeun ngageterkeun hate manusia. Ngaruntageun pikiranana. Tapi pikeun jang salia mah harita henteu kitu. Manehna bisa ngadalikeun perasaan. Sabab geus yakin yen manehna teh diancam keneh ku siluman. Atuh dina usahana teh bener-bener suhud jeung khusyuk. Menguntang ka Maha Kawasa sangkan bebas tina bahaya siluman. Kaayaan alam di manusia harita teh geus beuki beurang. Cahaya beureum ngempur ti belah wetan cing cirining alam peuting geus ganti ku alam beurang. Sang Batara Surya meletek tereh medal. Atuh puguh we Raja Siluman teh garos singsat beuki bingung. Sabab mangsana can beunang meletek manten mata poe. Be, silak ayo. Kabel gawe kebuku sabab si salia buang akabang. Mangkanya geus beuki beurang bae saja aing geus dieun perkara jeung si Mandahong. Cangku pakai ayah buntutnya. Gara-gara si Kamin ieu teh muasaya. Aing jadi Kamin. Rasakeun sia wawelak. Raja Siluman jadi nepakeun kasalahan ka Mang Kamin. Sabab eta jalana anu nyebakeun ka salia. Disangkana Mang Kamin teh ngahajawe meureun mere jelema anu sakira bakal jadi kasakit. Ngadon ribut jeung Raja Monyet. Akhirna Raja Siluman teh teu kuat cicing didinya. Kahijina alam geus beuki beurang, kaduana sabeureuning imah salia dipager ku hawa panas anu moal bisa ditembus ku siluman. Wah, ya mun kieu mah jigana aing modar geheng yeuh. Aing kapaksa kudu balik wah. Siap ngajan ngajajog di moal ieu harjinya. Yang tu aing sorangan nu bakal cidakeun wis ya. Rugi manusia hiji mah muga-muga kahareupna sing loba deui nu dajang rayu. Cek Raja Siluman bari jeung terus harta kenoge. Yup.
Salia ninggal ke lembur galumpit. Balik nate bari jeung mawa hate nu begegel hanjel. Lantaran niat nate hasil, anak buah nate lu kali lengo. Karasa kutulang beheungna, manehna ge teu bisaeun mawa jeung ngarasa wiwirang di ongko teu bisa nyokot Salia. Cag para pemirsa, kaayaan alam geubeuh wujud urang Tunda, kumaha lajenganana? Keun kaharip kasampeur di ayeuna, urang malikan deui ka alam nyata, khususna di Lemur Cikarang, khususna pisan mah ka kulawargana Mang Kamin. Kasugi para wargi, mangsa alam heuleut 2 poe geus kaliwat. Lembur Cikarang geus tentrem deui sabab teu aya nu mata kaur jeung hariwang. Mang Kamin jeung Bi Iting geus usaha deui sakumaha mistina sakumaha biasana. Sabab perkara maotna jang utom si bungsu mah geus teu dipake pikiran sabab da geus kaliwat. Nya dina hiji poe kabeneran alam pasosore. Mang Kamin keur ngadaweung sorangan di imahna. Pikiranna ku melayang kanu anggang ngurus ras kanu geus lila kasorang. Malahan maras inget deui kana mangsa-mangsa katukang dina mangsa maehna meunang kanyanyerian ti mitohana nyatana mah ieu. Mang Kamin mineng ngarahuh narik napas jero, tapi akhirna sok seuri sabab ayeuna mah geus beda deui jeung baheula. Berat beunghar sagala loba moal aya kakurangan. Beuki dieu teh kabeungharanana beuki unak beuki nambahan. Magnya aing sabab geus laksana jadi jelema ju beunghar sarta senang. Aya nya mah aing teh moal katarang sara hirup. Banda loba moal beak lamun didaang 10 tahun ku sakulawarga ge. Tapi anak aing kalah ngurangan ditinggal 2. Nya ieu teh pamulina kitu. Sabab duanan oge maotna teh sabada aing nepungan Raja Siluman. Bener jika namayu. Ngan aing ngerasa heran nyaha kumaha carana nyokotna sabab nyebakeun si Salia manin hese. Tapi muga-muga we aing malah sing beunang sabab raja geus sanggupeun ngalana. Mang Kamin ngagirentes jroning hate. Nginget-nginget talampahan manehna jeung mikiran perkara sebakeun ka Siluman. Barang keur ngajentul kitu kurunyung ayo datang horeng teh Kang Dudu jeung Ali Rohman ngahaja datang kadinya deuk ngadon ngobrol sakedeung. Mang Kamin rada curing hakriwas. Geuning yang Asep mangga cerali Kang Ado. Mang Kamin ngabagiakeun bari jeung seri mawur sabab keur ngalamun keun ngeunaan nasib dirina. Hatur nuhun Mang. Punten abdi ngaganggu menawi aya waktos bade ngobrol sakedap sareng Mamang. Njur nya make ngaganggu. Mangga we arek ngobrol mah kabeneran mangke duju sase da anu nungguan toko mah aya bibinya. Hok Kang Ado kali atuh asup. Mang Kamin someah pisan kasemah jika nu sumuhun atoh diajak ngobrol teh. Padahal hati letik nama rada sungkan. Bisi matak jadi nanaon kana dirina. Ngan erawe teu wani deh ka Jang Ali Rohman mah. Sabab inget kana pangabisana. Nuhun atuh kitu Mamang. Margi abdi teh aya peryogi saeutik eta kumargi ayeuna teh tos caket kana sasih mulud. Abdi kalih rencangan ngayakeun babadan tenan anu hasilna ngararancang atanapi ngarancanakeun muludan. Taku kituna Mang abdi teh bade nguningakeun ka Mamang. Atuh saja mendek kitu manawi sareng manawa karidoan bade nyuhungkeun pangdedeuna mangrupi artos atanapi naon we anu kalasan aya di Mamang. Tak kitu maksud Mang. Punten ye. Cek Jang Ali Rohman ngomongna dari bisan. Ngomongna telebah ka ditu ka dieu langsung kana paniatan. Atuh Mang Kamin teh mending ngemplong hatena. Daringan sakadar kitu bae mah babari gematak burat kana hate. Pok harita. Gitu. Gampil atuh Asep.
kada sabaraha mang nyumbang. Mangawe tetetkeun sakantanan ayeuna oge dibayar. Berkawis eta mah teu langkung atuh mang, telangkung mamang da abdi mah teu moal nangtoskeun ageung alitna. Eta mamang ngawe kinten-kinten ku salira. Da putra oge apan ngiring engke teh. Saha teh Jang? Asep? Muhun Nyi Mimin tuang putra apan sok ngiring ngaos di abdi. Kalarasan we calakan pisan gaduh putra teh atuh dina imtihan teh janten kokojona. Tangke mamang tiasa ningali dina waktosna. Tangtos ngaros reueus kagungan putra aya dina kamajengan. Dina ngaosna maldi upami putrana majeng sepuhna oge atuh kacacanak sae. Tak kitu maksud abdi teh mang. Numawi abdi teh buang nangtoskeun ageung alitna sumbangan ti mamang. Teu langkung mamang we. Mang Kamin ngahulang sakedeung. Manehna memang minang mangihan anakna anu cikal. Nyatana Nyi Mimin sok indit ka masjid bari jeung papakean rapih tur bersih. Tantu eta teh rek indit ngaji. Ku manehna tara dicarek jeung tara diit-itah. Sabab ku biiting sok dijujurung, malahan masok dibeklan duit segarupa. Peng Mang Kamin mikir, asa bingung arek merek sumbangan teh. Da teu ngarti tujuanana. Tapi keur ngajaga harga diri jeung ngajaga omong batur pok Mang Kamin. Keun, mang rek nyumbang sacukupnya we. Jang Asepnya, hartinya mah lamun aya naon-naon nu kakurangan, mang nu bakal mayarna. Tak kitu Jang Asep. Ari ayeuna mah rek mare sebagianne, ke urang nyokot heula tuh. Hatur nuhun Mang punten ngaya repot ye. Teu naon. Tiap anasanya. Mangga Mang. Jang Ali Rohman bungaheun pisan. Ari Mang Kamin jung atuh nangtung leos dek nepungan pamajikanana nu aya keneh di toko. Sabab loba we nu balanja. Padahal mah tereh magrib harita teh. Dalilah geus balik deui. Parongan Mang Kamin marahmai sabab pamajikanana satujueun pisan sarta duitna dibere harita keneh. Tah, Waktu cukup Mang sacekap. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua mangde dibaris neruskeun ieu carita bagian anu ka-44na. Hatur nuhun ku sagaru pining perhatosan anu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.